Aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Oh, indahnya Indonesia jika kita menjaganya bersama. Alhamdulillah sahabat MK, di Tabu 8 Dwi Katabu Salapan di 102,7 Radio MK FM Bandung, di sarangan Deui Kusimpuring sahabat MK sareng sahabat siar Mufida Ulfa. Di siaran Hayu Bandung insyaallah dina dinten anjing Sabtu ieu sahabat MK kaping 14 Agustus 2020 hiji. Urang sami-sami deui medar kaendahan kabudayaan Sunda sahabat MK. Tim kuring oge disarengan ku Ibu Reti Isnendes. Masya Allah saparantos sareng Ibu Reti deui sahabat MK. Saha anu sono sareng Bu Reti sahabat MK. Dina danget ieu sim kuring sareng Bu Reti bade medarkeun deui perkawis pencaksilat sahabat MK. Pencaksilat anu ieu teh diantawisna nyaeta salah sawios kabudayaan sahabat MK. Kabudayaan anu ilahar di pikawanuh bangsa Indonesia sahabat MK. Malih mah disaurkeun sahabat MK pencaksilat teh tos janten salah sawios warisan budaya dunia dilebetkeun di UNESCO sahabat MK di PBB ya. Salaku nyata warisan budaya tak benda sahabat MK. Anu parantos ditetapkan sahabat MK di sidang ke-14 Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di tahun 2018 sahabat MK. Urang sami-sami pedar deui sahabat MK sareng Ibu Reti Isnendes parantos sareng urang sadayana ayeuna sahabat MK. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Dupi mu asalna memang ieu teh ti Pasundan atanapi memang aya di sababaraha daerah oge Ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, mungkin bade median ngawaga perkawis biasa usul pencaksilat. Upina pencaksilat teh upami di Sunda mah penca sebatannya. Di Sunda mah sebatana penca menko kameng kata. Jadi dengan kita di Sunda mah. Di daerah Melayu. Tapi penca ya di Jawa utamanya di Sunda penca dengan Penca. Pencanya kan bahasa ameng. Ameng. Iya kan semoga di Nusantara. Ya, dan salaku kabunharan urang Nusantara anu gaduh pemertahanan diri. Pemertahanan diri. Tangtos anda sungkul di Sunda. Tapi oge di lingkungan Nusantara anu legana teh ya. Kalabat ke Semenanjung Malaka ya Malaysia. Eta ge aya dugi kan lungsur kan ka Sumatera jadi sile teh istilahnya. Rupi-rupi. Rupi-rupi. Tapi di Sunda gaduh, urang gaduh gitu ya. Jadi semkuring yakin tiap suku bangsa gaduh teknik pemertahanan diri. Nah, nanging ngaranna teh acan penca gitu ya. Tapi embrio pemertahanan diri itu tos aya. Parantos aya. Margi kieu diberitakeun dina naskah Siksa Kandang Keresian abad ke-16 atanapi dina naskahna disebat Nora Catur Sagara Wulan tahun sakana tahun Masehina 1518 Masehi berarti abad ke-16 atas aya di Pajajaran di Kerajaan Sunda teknik-teknik perang. Teknik-teknik teknik perang. Mali aya 20 strategi perang. Eta kan naskah teh kalintang seueur di anggo acuan.
margi patalina sareng ensiklopedi Sunda abad diberitakeun tangtos sanes abad 15-16 tapi satu acana tadinya tos katawis yen urang Sunda gaduh teknik pemertahanan diri anu engke patalina sareng bela diri teh gitu janten upami ditinggal karena literasi mati kapungkur tos aya ya Bu patilasan-patilasanana sapertos kitu upami ditinggal deui tadi aya cikal bakal embrio cara orang Sunda mempertahankan diri tadi manawi ieu ge parantos turun temurun ya Bu nya sumuhun tangtos disebatna kinten-kinten sapertos kumaha Bu? Tadinya jadi di masyarakat Reama kan penca silat teh penca gitunya di Sunda mah penca teh tertutup pisan. Diwariskeunana di situs-situs sareng aparatus-aparatus nu tangtos. Jalmi-jalmi anu kagungan ilmu bela diri teu diuar-uar sapertos zaman kiwari zaman modern. Jadi tertutup misalnya di lembaga-lembaga pesantren ya atau napi di keluarga di lingkungan-lingkungan para menak ku kituna namina ge kan terkenal silat juga ayeuna alim di katawis ku batur teh gitu. Sebatna ge ameng gitu ya. Ameng teh ningalikeun sisi estetika na wungkul. Jadi papaehan orang Sunda mah teu ningalikeun ieu kuring jagoan, pendekar, preman. Rendah hati gitu ya. Rendah hati ditutup. Da engke patali serang filsafatna. Jangan sanes menyerang, tapi bertahan. Ngagunakeun teknik secara tersistem ya ku keterampilan bela diri teh ya tangtos di dinya aya kecerdasan uteuk kanggo mikir kumaha ye supados hasil gitu nya jadi teu menyerang tapi bertahan bari nyingcet mun bisa cenah dihindari ulah nyerang teh gitu janten kalintang halusna urang Sunda mah gitu ya dina menginterpretasi eta seni bela diri teh gitu sebut lagi seni nya penca gitu seni margi di dinya aya keendahan aya kehalusan budi urang Sunda. Tah teh sapertos kumaha Ibu aliran-aliran dina bela diri tadi? Iya, seueur pisan aliran penca di Tatar Sunda ya. Nanging anu dianggap pangkolotna nyata Cimande. Ya Cimande, Cikalong, teras aya gerak gulung budidaya malih nganggo prasa Pajajaran janten saurna eta turun temurun tinggi kerajaan Pajajaran ta eta kada dijelaskeun oge nya ku penelitian kumaha sisi ketertautanana dugi Pajajaran upami leres gerakan-gerakanna kapungkur memang buhun gitunya margi gerak gulung kapungkur namina sanes gerak gulung budidaya tapi gerak gulung maung tasa janten aya Cimande nu dianggap kolot teh Cikalong lajeng gerak gulung lajeng timbangan terasera eta anu masih terus dipelajari gitunya dipelajari tapi seueur pisan aliran teh kita aya Makau oge nya di Banten gitunya terus aya rupi-rupi lah gitu kan biasanya saurna orang Sunda mah sarang orang sisi tradisi memperlihatkan manusia-manusia tradisional itu ningali segala rupina ke alam jangan belajarnya teh ke alam sok kan aya pamacan aya pamonyet gitunya Cikalong Cimande sok diheurekeun Cikopi gitu ya padahal tempat tah eta teh Cimande eta dianggap oge ongkolotna eta dimukeun sareng disebarkeun ku Eyang Kahi gitu nya muhun ti Bogor Cimande di ditu ya terus Cikalong mah di Cianjur nya di Cianjur timbangan di Bandung gitu ya janten di Tatar Sunda pertahanan diri orang Sunda anu ke turun karena aliran-aliran tehnya aliran-aliran Pancasilat anu ke dipelajari di paguron-paguron atau napi padepokan gitu eta seueur tapi anu terkenal sareng masih teras
dipelajari tadi dugikan musim kuring gitu. Janten upami ningal katingal mah da ieu mah bela diri eta teh aya aliran-aliranna sahabat MG ya. Benten-benten ku kajembaran teh ya Bu, masyaallah. Tiasa ditinggal anu buktos kawilang unik oge nya eta tadi didugikeun upami kapungkur mah kitu ya pencaksilat teh memang diajarkeun atanapi latihan teh aya oge di pasantren-pasantren sahabat MG. Sabotos kumaha Ibu saurna teh? Suran eta nya ditinggal tina sisi literasi ya, sisi literasi. Urang terang kumaha perjuangan bangsa nalika ngalepaskeun maneh tina penjajahan kaum kolonial ya. Seueur beberontakan nu kacatet ku sajarah sapertos Kiai Tapa di Banten ya, lajeng Kiai Prawatasari di Cianjur ya, lajeng Kiai Jena Mustofa di Tasikmalaya gitu. Itu acan pasantren alit anu teu kacatet gitu ya. Oge urang terang kumaha babaruntakan Ki Bagus Rangin nu gaduh pasantren di Jati 7 Cirebon Majalengka. Mohon readingnya. Saha atuh nu bade mertahankeun bangsa harita bangsa urang anu notabene agamana Islam gitu nya. Kantenan da apami ningal tina sisi perkembangan agama mapan dicanak agama Kristen mah dicanak ku kaum kolonial gitu ya. Tah, ieu teh di pesantren jadi hiji situs, jadi hiji lembaga anu seueur pisan fungsi sareng jasana. Utamina dina mempertahankeun hal-hal anu patalina sareng keislaman sareng kebangsaan. Ku kituna dilakukeun ana regenerasi nage henteu sagawaya gitu. Mungkin aya anu santri sadaya santri dibelajarkeun. Mungkin aya nu pinilih hungkul ya. Ieu aya informasi-informasi anu tina literasi tadi kusim kuring dicanaknya ku Ibu dibantun ya. Aya karya kengeng Profesor Yus Rusiana ya dina kumpulan Carpon jejata dengan papasten dirinya aya nu nyarioskeun kumaha hiji wanoja anu gaduh ilmu penca manehna baruntak protes ka penjajah Jepang anu harita gaduh kawijakan anu teu saluyu sareng umat Islam ya, sapertos ngahormat bandera, ngahormat kaisar sareng sajabinanya gitu nya. Tadi dia dicarioskeunnya ya di pesantren Tasikmalaya teh. Mungkin kejadian nama nyata gitu. Nanging ditambihan ku imajinasi pengarang gitu ya. Anu ningalikeun yen penca teh jadi pertahanan kanggo istri ku pamegat di pesantren mah gitu. Lajeng di dieu oge sim kuring ngabantun buku novelnya Bagus Rangin kengeng Yosef Iskandar anu tadi disebatkeun kumaha informasi kaum pasantren alim ulama sareng santri-santrina dina mertahankeun agama sareng kabangsaanana gitu nya. Itu oge jadi seueur pisan tina sisi literasi atanapi sastra anu nyarioskeun kumaha silat sareng agama Islam gitu padu teu tiasa dipisahkeun ya. Malih upami pamiarsa kantos nongton si Pitung ya. Dongeng-dongeng anu patalina sareng manusia zaman heubeul atanapi penjajahan gitu. Pasti eta si tokoh herona teh santri ya, pendekar anu gaduh latar belakang pesantren, lajeng gaduh teknik bela diri. Anjeunna seperti Robin Hood gitu nya, membela rakyat anu kata langsara. Itu luar biasa pisan. Tah, sim kuring ningal tina bacaan-bacaan tadi, salian ti zaman kolonial silat atau aya di pesantren oge langkung intensna deui mah sabada urang dijajah ku Jepang. Sareng zaman revolusi fisik. Kadienakeun nuhun. Tadi dinya katawis pisan kumaha pesantren membentuk santri-santrina sanes hungkul dina
sisi ketauhidan, Muhun. ilmu keislaman, oge kesadaran diri mempertahankan bangsa sareng negara. Gitu ya, sanaos tidak can aya negara kedaulatan RI gitu ya. Tapi kan orang atos mengrupi hiji kumpulan koloni anu sami gitu ya. Naon namina teh dina sisi ideologi spiritual gitu, sareng hal-hal nu patalina sareng kabangsaan. Upami ditaruskeun dia dupi memang bela diri kapungkur teh kawilang terbatas atanapi memang ku kalangan khusus hungkul Ibu upami kapungkur ditinggalna kitu tah. Terbatas. Terbatas. Kali aya syarat-syarat nu tangtosnya teu sapatos ayeuna dibuka gitu pelatihan silat sawet tiasa lebat nya. Janten kapungkur mah mungkin informasi Profesor Yususiana tadi dianya dina tuturan tentang Pancasila dalam tradisi lisan Sunda. Katawis aya syarat-syarat khusus, syarat-syarat anu tidak tertuliskan gitu ya. Ningali meureun guru teh, ningali ieu pimuriden teh ulet atana pinte, soson-soson atana pinte, suhud atana pinte, nurut atana pinte, gitu ya, atana pinte. Janten ditinggal kasiapannya luar jeung jerona. Tapi secara fisik teu ditinggal. Secara fisik teh oh eta mah teu pantes da leutik. Eta mah pantes jagung ageng. Tiasa henteu, tapi ditinggal tina sisi semuna internal gitu ya. Internal. Proses regenerasi eta margi tertutup ya, tertutup ya. Malih teu kayak aya nu nonton. Oh gitu. Latihan lagi biasana wengi. Oh, sabada maghrib, sabada isya gitu nya. Supados naon? Supados henteu ditinggal ku jalmi rea. Muhun jalmi rea gitu. Ya tadi teh yeuna teh rendah hati gitu nya. Janten rendah hati teh henteu ningalikeun, henteu hoyong katangar, gaduh katiasa dugi ka kubatur dipikasieun gitu. Henteu. Nanging eta mah leres-leres kanggo bela diri wae, pertahanan diri. Pertahanan. Namanya lagi pertahanan, mau mungkin menyerang. Pertahanan ieu mah. Da sapertos kitu. Orang teraskeun deui sahabat MK upami tadi ditinggal ka filosofi atau napi kapungkur mah kitu nya sahabat MK. Istilahnya latihan bela diri teh susulumputan terus tadinya aya tahap seleksi ibunya. Tahap seleksi kita tah sahabat MK ditinggal karena semuna teu kana fisikna sahabat MK. Tah ditinggal kanu etana ibu upami ninggal ka ayeuna ka zaman kiwari bela diri Sunda khususna perkembanganna kumaha katinggalna Bu? Bela diri janten terbuka saabada di Tangtayungan ngahiji dina wadah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya, kaping 18 Mei 1848. Jadi IPSI dibentuk kangge ngahijikeun para praktisi silat. Tah tidinya tos ngawitan mucunghul. Ya, mucunghul secara keindonesiaan, secara nasional hartosna atos dikemas ditinggalikeun ka dunia luar pan yen urang gaduh perkumpulan silat namina IPSI gitunya aya aturan-aturan khusus anu menyeragamkan kumaha dina hal-hal tertentu dina hal tangtos silat biasa dijadikeun bahan dina olahraga gitu. Mata mungkin katanya serang aspek kata unsur-unsur pencaksilat. Urang terang aya opat aspeknya di sisi mental spiritual, kedua sisi seni tradisi dan budaya. Dapat aya ibingnya di Sunda kan aya tepaknanya gitu nya, paleredan, pakuat, paktilu, padundung, terus kayak gitu golempang gitu nya. Saya kata patutnya senina gitu nya. Dari pencang di laguan mah gitu ya. Janten bela diri we, janten olahraga we kana teh. Nah, tadi aya aspek spiritual, mental spiritual, anu kedua ya aspek seni tradisi dan budaya, anu katilu aspek bela diri ya, anu kaopat aspek olahraga.
Nah, begitu napan akhirnya kan pencaksilat dijantan cabang olahraga di SEA Games gitu ya. Mana di Olimpiade oge ayeuna gitu ya. Teteh magi aya aspek-aspek anu tinggal tiasa disaruakeun gitu secara mendasar. Dicanda poe aturan-aturan nangke dina penilaian anak. Jantan kiwari silat langkung ngadunya deui, langkung ngadunya tanpa aya penyekat sekatan sanaos kitu aya masih aya secara tradisional aliran-aliran atau padepokan-padepokan anu mung ngelatih jalan-jalan nu tangtos atanapi regenerasi-generasina anu ditangtoskeun ku padepokan eta masih akan aya secara tradisional aya ya. Sanes deui silat disumputkeun gitu tapi dibuka di jalan gede gitu aya namanya tapi sanes kanggo nangarkeun maneh gitu nya filosofisnya tetap kedaya teu nangarkeun maneh teu kangge kasombongan gitu sanaos motivasi nu diajar atau latihan silat rupi-rupi ya rupi-rupi nah ini engke diiket ku aturan-aturan tiap padepokan atanapi aliran-aliran anu eta silat dipelajari ya sapertos gitu nya gerak burung kan aya semacam sanes slogan lah tapi ungkara kembangna binasa buahna pati bakat bahayana gerak burung mau gitu nya tah aya eta sapertos kitu atanapi aya oge dina Cikalong mah aya disebat ieu patih filsafatnya langsung bae nya patali sareng usum disapa teh usum rasa usik jurus nya usum teh kieu timing waktu yang tepat ngagunakeun jurus ieu iraha gitu nya mun lamun eta musuh ka urang ngarangsep tapi masih kena kurang bisa ditakis gitu atanapi teu dilayanan kenaon ngaluarkeun jurus itu janten langsung silat mah ka jero gitu nya internal pisan teu menyerang lah gitu nya tapi bertahan terus kedua rasa gitu nya rasa teh ge hubunganna sareng katawi sapertos urang ieu pimulideun bakal junungmal gitu nya terus aya siga semacam telepati gitu nya hubungan atanapi ieu mah meuni berseri-seri berarti ke bunga ya tah aya rasa anggun ya rasa eta dugi teh ke antawis pelatih sareng muridna upami tradisional mah ayeuna mah teu ningali eta marina mah latihan jam sakitu rengse misalnya tapi misalnya aya administrasi kedah dicumponan gitu ya tapi aya anu teu oge dina hartos teu mengikat gitu ya nu kapil usik tah nembe usik eta ya upami urang atos diserang terus tiasa menghindar ya hartosna urang usik nah usik oge tadi teh usik oge kedah bertahan heula bertahan gitu ya tapi aya istilah ulah aya ras-rasan nu sakali manehna teu bisa di ingetan wae nya terus menyerang urang anu gaduh penca ulah ras-rasan kudu tega gitu untuk urang ke rusak ya eta dirinya pertahanan dirina gitu nya bade kutonyokan, bade kutakisan, mangga ulah ras-rasan lamun dina akhir eta jami teu bisa urang di lelemu secara sae ya. Nah, keluarkeun jurus nu kaopat ya. Jadi aya waktunya usum aya si rasa tadi teh nu katilu aya usik heula ulah ka jurus pamungkas engke tah jurus naon mangga gitu nya mun jurus serang matikan mangga mun jurus cikalong bae anu lemas cikalong aduh lemas pisannya tapi namanya teh luar biasa gitu ya sami mematikan ayeuna mah janten bahkan
kan mah dilombakeun sila atau tadi bela diri teh nah nu pantes urang ge tiasa naraos gitu ya tiasa naraos gitu sahabat Emki filosofi anu karaosna tadinya aya satuna aya opat anu tadi disebutkeun moal nawi aya anu ieu ibu pamitan bela diri meninggalkan zaman kiwari kepentinganna itu sapertos kumaha ibu Nuhun, rupi-rupi ya nama kepentingan namanya anu mah pentinganna olahraga rupi namanya anu kiwari mah gitu ya sanaos dina silat mah mungkin aya menempatkan alisan mental spiritual teh ya sebenarnya aya ajaran-ajaran anu didugikeun ku guru ka murid ya sapertos timbangan eta leres-leres nyepengna kana ajaran agama Islam ya kana katauhidan kana muamalah oge kana syariah oge ya bagi dina timbangan mah didugikeun gitu neng ajaran-ajaran agama Islam teh sapertos sifat Allah gitu ya hal-hal anu sae mutin agama sareng awon mutin agama eta teh diulangkeun nuhun ya dipelajarkeun lah diurukan gitu nya tadi dina silat mah eta neng aya komunikasi antawis guru sareng murid di mana eta guru teh maparin ajaran-ajaran ka siswana pada pamipdina karate mah teu aya beneran gitu ya paling umum wae gitu ya atana pidina taekwondo atana pidina naon ibu ge kan diajar teh di garis paksinya ya satu salam kanggo Abah Gending Raspuzi sareng Haji Cecep Omar Rahayu guru simkuring ya nyari tadi dia ke simkuring ini ini kayak ka guru gitu ya tah Abah Gending maparin ajaran-ajaran anu kapungkur anjeunna kengeng ti guruna teu Abah mah seueur pisan udah pelajarina gitu ya aliran-aliran teh dugi ka aya 14 aliran we telepat mah Abah mah nya padahal oge aya sabandar oge nya sareng sajabina tah ku anjeunna pepeling-pepeling teh didugikeun deui ya dina waktu-waktu khusus ngempel misalnya dina milangkala gitu nya milangkala garis paksi Abah ngaguar deui di mana anjeunna kengeng ilmuna guruna mana teras tawasul kepada guruna gitu ya aja dirinya dipastikan riwayat sisilah tapi anu katarina sareng yuruk aya gitu di silat mah gitu nya disagedengeun aya ritual-ritual nu tangtos ritual dia teh kenging dibayangkeun anu katarina sareng menyansar segala rupina sanaos aya oge kainten nanging ritual dia teh misalnya kieu di garis paksi aya panerimaan anggota ya penerimaan anggota tas dilantikna aya ritual khusus misalnya kedah maparinkeun busana kenca sapangadeg gitu nya sinjang atau pinaon teh kedah dicumponan lajeng dirinya aya upacara beureuhan coca urang di beureuhan useureun sareng kembang korejat tas dipasangkeun tabung nah eta jadi basa jan pisan meureun teu sapertos kapungkurnya anu ngalangkungan proses-proses batiniah anu tangtos kumaha urang terang para pendekar kapungkur tina carita-carita tina carios nalika guru gitu kan tecekap guru hiji terus lebat ke guru kadua lebat ke katilu anu tiap guru teh teu langsung maparingkeun ilmuna tapi diuji sareng diuji heula pantes henteu namihan kemampuan dina ilmu kenca nah itu neng masyaallah karena sebenarnya kalau ngobrol mah sok akhirnya kita parantos ngelakukan 58 menit sahabat MK di tahun 8 kok kita atur nuhun kain berarti ada parantos nyarengan di siaran hari Bandung di dan yang satu ya sahabat MK kita mudah-mudahan biasa gabung dari ibu di silaturahmi selanjutnya atur nuhun mudah-mudahan lancar aktivitasnya ibu amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh